Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy, tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis, kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana, kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. Opat kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi Ujung Kulon, bakal aya Kodam Jaya 35, tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf, kabeh kaget kunaon make jeung diulah. Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala, mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi tilu, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasub Islam, nu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2, bakal terjadi peperangan, nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati, nu hirup antara mempertahankan Islam jeung mempertahankan aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang. Sugan teh manukati itu teh Baduy Rohmati, horeng ruh mati, ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ieu adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur, memperjuangkan Islam asup ka nagara. Padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka heuladan Wijaya. Kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung oray. Rupana rupa oray tapi di dieu make mahkota kerajaan. Tidinya terus nyana berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki. Nah iyalah tumbanglah nyana. Di ditu aya kuburana di Baduy, maka orang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf, berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri. Lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 Ujung Kulon, kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat. Nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ke ilmu Banten, istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy, urang moal nyaho kos kumaha bentuk Baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu di kakina, kos kumaha anu patengahanana, jeung naon anu dilaksanakeunana. Urang lamun nyaritakeun Baduy masyaallah karim, horenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah, moal kaluar ti ilmu thariqah Banten, ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna. Rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna. Salah satu Baduy Rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, luar biasa. Percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya.